Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sababscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carepon tina majalah Mangle tahun 1860 nomor 30. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna Kongkorong jeung Persekot Lebaran. Ieu yasana RS Setia Sumarga. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Rahmah pamajikan kuring boga kongkorong emas bobot 15 gram digadekeun laku 433 rupiah. Basarek lebaran ditebus heula da eta cenah pepeuriheun sapopoe bolongor atuh lebaran mah hayang bae make nya kitu teh mah teu ngabibisani sanyana kuring ge lain teu boga timbang rasa ngan kumaha atuh gaji nu katarima sabulan-sabulana lain tambah mahi tapi tambah loba kurangna da eta pangaji duitna turun teh ari harga barang jeung balanjaan sapopoe kapan beki apung-apungan bae komo ngahangkeutkeun ka lebaran mah atuh waktu kuring narima persekot lebaran nu 500 teh gidig kuring kapak gade rek nohonan kahayang Rahmah pamajikan kuring teu nitahan ieu da eta ari nitah batur mah loba pisan unak-anik kudu ngaluarkeun duit keur neudeun sapeda teh keur mere ka orang dalam kitu istilahna supaya rada diburukeun padahal praktek mah make kudu nungguan 2-3 jamna magar diburukeun teh kerjajana salila nungguan da kesel cenah geus kitu buruhanu sabenerna uang jasa kadaek pendekna jumlah jamleh sakabehna tampolana nepi ka belasan rupiah atuh mal aya sasana engke duit kuring nu ngan sakitu-kituna teh ka kapala kantor bebeja rek ka rumah sakit hadena kapala bijaksana teu tunya-tanya panjang ingguk bae bari manyun sanggeus kongkorong katebus sok kuring dipasrahkeun ka nu boga sakalian jeung duit sesana tinggal 40 deui da kukuring dicoceng keur meuli lancar hitung-hitung buruhna ari keur lebaran mana kapan eta 40 beuh mahi kana naon duit sakitu tambahkeun kana hadiah nu kamari sajaba ti persekot pagawe pamarentah tahun 1858 mah menang di hadiah lebaran unggal pagawe 125 hebat puguh kamari ge geus ka mana mah da kuloba pisan atuh keperluan teh nya jejeh-jejeh bae ceuk kuring teu malire kana kecap Rahmah nu pang akhirna moal nya teu ngupat-ngupat acan mah entong ngupat pamali ceuk kuring ngaheureuyan geraheun da barudak mah teu beunang ku kitu jeung era atuh ku tatangga batur mah rek lebaran teh meuni sagala komplit pakaian budakna aralus hiasan imahna sakitu eyeubna geura tempo nu dimaksud tatangga deket kasir NP megah nu kamari menang hadiah lebaran ti NP na 3.000 rupiah jaba bahan-bahan pakaian ari adat Rahmah teh puguh babari panasan manehna kadugaeun sanyana mah hirup masyarakat kukuring geus kasaksian ari nenjo batur senang sorangan manehna tetep teu boga sok ngarasula wawayanganana kukuring deteang dina paririmbon manggota cenah baladewa najan awewe ge watakna babari panas baran jeung sok getas harupateun kudu bisa ngigelanana dari hatena mah hade tarang ngunek-ngunek lebah dieu mah katempuhan kuring bae bongan jadi bapa anakna nyaeta urang mah entong hayang nyaruaan batur entong nahap-nahapkeun maneh
urang saayana be ceuk kuring. Geraheun da barudak mah moal beunang ku saayana. Barina ge kumaha lumrahna bae atuh. Batur ge rek lebaran mah alih tiar. Kuring teu nembalan deui, bisi nu keur panas tuluy ngagedur, sok hese mareumanana. Dina hate mah kuring ge ngarasa diteung-teuinganan, lain ku sasaha, ku nasib. Jadi pagawe geus puluhan tahun, asa can aya kamarasan rumah tangga, can bisa nyenangkeun kanu jadi pamajikan. Dina hareuti ngeunah dahar, hade pake da gajih teu mahi bae. Eta sababna ku karumasaan ieu waktu yang hareupan suasana rek panas tadi, kuring buru-buru ngelehan, ngaleuleuy-leuleuy maneh bisi katutuluyan. Kenceling kuring indit rek nyalaikeun pikiran, tapi nyalaikeun pikiran tangtu lain hal anu dipikahayang ku Rahmah. Rahmah mah keukeuh hayang duit, nya kuring kapaksa atuh meras otak ditujukeun kana kumaha jalan-jalana supaya menang duit tur buru-buru. Nyai aya cahaya kawas kitu meureun nu disebut ilham ku para pangarang atawa ahli gambar, tapi ari ilham kuring mah kaum buruh kekerehet teu pira ngan mere nyai pimeunangeun duit teh tayalian jalana ku nginjem. Senjata umumna kaum buruh nu kakurangan dakapan ku pamarentah ge nu matak dibere persekot disina nginjem duit kanu kira-kira bogaeun. Ari anu nembongan harita aya saurang pedah kamari kuring nyaho manehna meunang duit rapel 800 perak batur sakantor. Nya kadinya kuring ngajugjug ka imahna di Jalan Kemakmuran. Keur kuring datang kabeneran manehna keur maca koran, sanggeus nanya itu ieu naon isi koran, nya pok kuring ngedalkeun maksud teh ngaharewos da bisi kabireungeuh kunu di jero. Atuh manehna ge ngajawab ngaharewos deui, nyebutkeun hanjakal. Hanjakal cenah. Mun anjeun nyarita kamari mah di kantor bisa bae kuring nyasakeun 200 bae mah. Ayeuna mah geus dipasrahkeun manten kanu di imah, jeung bisa jadi geus dibalanjakeun. Maklum urang pada tatahar yang hareupan lebaran, kuring teu bisa nulung wayahna bae. Meureun para saderek geus ngalaman nginjem. Dina keur ngadaguan jawaban, urang teh sok dibarengan ku getar hate pangharapan was-was lain. Jeung lamun heug teu meneran, haratina menang jawaban numun kongang mah dibayidkeun bongan teu hasil. Risiko balakanya kudu ditarimakeun. Ditarimakeunana bari sok bareureum beungeut nu hese disumputkeunana sanajan urang sok bari pura-pura teu naon-naon ge. Nya kitu kuring harita rarasaan rei beungeut teh beureum. Kawas kitu beureum-beureum beungeut hiji jajaka nu keur namplokeun kareteg hatena ka hiji mojang nu dipikat tresnan. Ari prak ditolak sapajodogan, kantun hate nyungkelit bari gegetun da moal nya ambak-ambekan mah babakuna mah pangboga perasaan kieu teh pedah ka eta batur sakantor teh saenyana teu pati loma lain batur sakulah sakolih. Teu lila kuring harita geus karuhan teu hasil mah buru-buru bae pamit. Sobat teh nahan make ngengkekeun ka waktu buka sagala, tangtu ieu teh sakadar basa deui. Waktu manehna nyebutkeun hanjakal sakali deui bongan teu ti kamari. Atuh kuring ge males basa nyebutkeun punten wae geus ngaganggu. Atuh manehna ngajawab teu naon-naon. Biasa jeung batur sagawe mah mun teu kitu jeung saha deui cindakna ngeunah ari keur ceuli mah. Atuh kuring nambahan nanya ka mana eceuna, geus dijawab keur repot di dapur kakara kuring indit. Teu terus balik kalah luntang lantung sisi Ciliwung. Neangan sugan aya deui inspirasi anyar. Panon poe moreret ge teu kapalire. Pukul 3:30 teh di Jakarta mah karasa keneh panas nyeletetna panon poe teh. Di sapanjang tampian mah geus mimiti rame. Empok-empok riweuh nyareuseuh, abang-abang marandi barudak areak-eakan ari Cikibung. Teu karasaeun ieu cai lecek kiruh kawas kitu ge da geus biasa.
Ari kuring ngalantung teh ngabang brangkeun alias can wani balik. Rahmah teu beunang diajak kompromi, manehna menta hakna biaya rumah tangga kudu kacumponan. Durut tereret kana leungeun bolongor. Ras ingat tahun tukang keur nutupan balanya lebaran teh kuring ngagolosorkeun erloji tangan atuh tahun samemehna Rahmah sorangan gelangna. Nya teu samet harita nepi ka ayeuna mun raheut mah Rahmah teh teu lipur bae. Sok babari ka seuit pedah eta meureun gelang bobot 20 gram. Memang leuwih hargana tibatan air loji kuring nu ngan merek Samson 17 batu. Ngarasa leuwih bebeakan. Dina hate bawa mun unggal lebaran kikieuan, lebaran tahun hareup mah geus buring di lepisan, moal boga keur pitrah-pitrah acan. Ieu pikiran teh pesimis, tapi dah harita mah ngan pikiran kitu nu aya dina otak kuring. Ret kana jariji aya keneh ali meneng cincin kawin, ceuk istilah ayeuna mah. Ah, ieu bae kitu. Apa boleh buat? Kuring naik oplet rek ka Senen, nukeurkeun ali kana duit. Tapi sajeroning dina oplet cus-cos pikiran, cincin kawin teh sanajan kolot-kolot kuring teu marake ge. Memang karasa hasiatna. Karasa yen eta teh beunang dipake pelambang pikeun tatali duriat. Lamun keur dipake sok ingat asa katalian beunang dipake ngarad nafsu nu sok ngaberung. Sok tuluy ingat kana tanggung jawab geus jadi salaki atawa jadi bapa. Harita ge berai nembongan Rahmah nu baheula nu geulis keneh, nu jangkung leutik camperenik, nu seurina kareueut pikameumeuten. Padahal ayeuna mah keur gemrot teh duka teuing, cenah mah kurang dahar, da mahal beas, tapi ari awak bah-bah bih-blih ngan eta seuri nu pikameumeuten cara bareto, langka tembong ayeuna mah sok nuruku sunu bae. Oplet nu keur paheula-heula neangan lolong kerang jalan teh ku kuring di stop. Kuring teh jadi ka Senen ali moal dijual ka Rahmah rek dadaku can hasil balang siar teh kumaha engke. Ngahaja datang ka imah teh nyentekeun ka waktu buka. Asa beda suasana. Da dina wang-wangan mah Rahmah mun teu kerja medud keur ngagamreng meupeus keyang ka barudak. Tapi harita mani marah mai. Budak kalegar nanggap si bungsu keur ceceuleuh ketekan dina lahunan lanceukna. Geus bedug sarta geus salat, da sok salat kuring oge srog ngadeuketan meja makan. Salse dahar teh da barudak geus diheulakeun. Rahmah nyang hareupanana saregep hal nu geus lilatara da sok masing-masing bae sasarina mah. Asa sisinarieun ieu. Heuheuy deuh ceuk kuring. Papak tuh dah hidangan teh sanajan jiga benang duduk dadak aya sate, aya gado-gado, aya telur mata sapi kasedap kuring. Atuh amis-amisna make aya kolak cau golek, aya korma. Emut para saderek, puasa tahun 1377 mah korma teh jadi kamegahan, da carang aya. Hargana atuh menit 3 tikeun tahun samemehna. Cindekna sadiaan sore eta sanajan teu mewah gitu cukup baik. Sajian komis kepala mah pangkat kuring ayeuna. Kajadian kieu memang arang dina zaman sanggeus merdeka teh. Kuring netep Rahmah ti ditu mah maheutkeun kadeudeung turun paneuteup teh kana harigu bat asa aya nu eueuh ceuk kuring. Nah teu dipake kongkorong teh mah geuning make ngilik-ngilik ke geus dahar urang ngadongeng. Kuring penasaran. Sanggeus dahar pok Rahmah nyarita meni resmi jiga nu mere laporan. Kongkorong teh dijual, bongan rek lebaran liuk eueuh ragap teu aya, karunya ka barudak. Kolot beunang ku eueuh ari barudak. Nenjo anak tetangga ginding. Tangtu hayang ginding. Anak tetangga balak kecerakan, moalnya kudu maranyun. Keun bae teu make kongkorong ge. Kuring sanyana bungah ngadenge ieu pangakuan teh. Rahmah maju salengkah jero hate kainsapan. Make mikirkeun barudak, henteu mikirkeun teuing aingna. Nu sasari sok dipertahankeun mati-matian teh. Meureun geus maju kakoloteun. Tapi
Henteu nembongkeun jiga nu atoh mah bisi pajarkeun teu solider. Da puguh batin-batin mas saha nu teu berat papisah jeung buah manah. Da Rahmah kana kongkorong teh kawas kitu tah basana ka kuring keur papacangan keneh. Leah kapaksa. Laku sabaraha? 1000. Rugi atuh. Pan harga emas ayeuna teh geus 80 hiji. Lamun 80 bae ge geus 1.200-eun. Aya kata leuwihna 87,5 rupiah. Kitu ge seuseut da puguh barang neangan uang. Bongan ngadaguan nu bagar rek balang siar kalah ngabru. Wah, ieu pamirsa tebih pisannya tahun 60 cenah ieu teh sabaraha emas teh 81.000 kitu. Ayeuna tos hampir 3 juta. Wow. Mangga urang teraskeun deui. Kuring buru-buru ngalengkah ka tepas hareup bisi kaburu aya kecap nu ngiruhan suasana nu keur sakitu mencerangna. Puguh nada kalimah nu pangakhirna geus rek naek. Geus dihareup ngajeng-jehe dina kursi bari ngararasakeun lancer anyar. Rahmah pak pikpuk di jero. Ieu teh lancer teh merak salah sabios merak rokok bakal nanggenya. Cindakna kuring sakulawarga milu lebaran cara nu lumrah. Rahmah nyieun kupat 80. Lain ngengklokan juru pantun memang nya sakitu. Ceuk Rahmah kudu loba da loba budak. Muncit hayam danten 3. Meuli daging 5 kilo, kue sababaraha rupa. Meuli taplak meja anyar deui. Dasar Rahmah kuring rek make pantalon bae salat mah. Pedah taplak meja nu heubeul ge can buruk ieu. Meuli sapatu budak 3 pasang keur nu can kabagian kuring dipangmeulikeun polekat keur kalapang banteng nyaeta keur salat Id. Tadina teh tapi ceuk Rahmah santri mah kudu disarung lain papantolonan cara urang kulon. Kapan Bung Karno ge sok dipantalon ceuk kuring. Nya tapi Bung Hatta mah sok disarung cenah. Rahmah mah dina sagala rupa sok embung eleh. Mun kuring nyebut-nyebut Bung Karno manehna buru-buru ngasongkeun Bung Hatta. Tapi kumaha bae oge harita mah teu jadi katutuluyan. Rahmah babari leah mana horeng ari perbawa duit sok mawa leler nu barangasan. Barudak atuh jigrah manehna hahaha duka tinggal sabaraha tah duit 1.087,5 rupiah teh. Ngan dina poe kaduana basa kuring ngajak lebaran ka kulawarga nu dareukeut manehna camberut ke deui bae magara teh. Padahal biasana mah manehna nu sok ngajak ti heula sing horeng teh aya pasalna. Sanggeus ngajual kongkorong anuna manehna teh nyokot kongkorong pindringan ti Ibu Raden. Ari Ibu Raden teh jalma beunghar di RT kuring mah sok nginjem-nginjemkeun duit jeung nganjuk-nganjukeun barang emas. Mayarna nyicil tangtu ari mahal nama. Rahmah menta kongkorong sabobot jeung kongkorong nu geus dijual. Mote kara ti ditu nama. Lebaran hayang kawas batur kongkorong hayang make. Deui hanjakal Ibu Raden batepati titen kanu bogah kahayang sakitu nyongsrongna. Puguh nu matak nyokot kongkorong ge hayang kapake waktu lebaran. Ari ieu karah ditunggukeun teung teuingeun teu ngarampah hate batur. Biasana mah rek nitah nyieun heula janji nepi ka poe Rebo. Ari heug poe Rebona kuring balik ti kantor barang rek asup ka kamar ngadenge aya nu nginghak barudak keur arulin di buruan nganu panggedena keur di dapur. Kuring nanya, kunaon Ibu? Duka. Tadi teu kieu kuring khawatir kasakitna jadi deui tekanan darah tinggi. Henteu kuring muka panto nyamperkeun ka karage lol ana selewar teh duka naon dibaledogkeun dina bungkusan leutik mengeran kana dada kuring pluk ragrag kana ubin can kaburu dicokot. Rahmah geus nerewelang. Tah da teu sanggup makean pamajikan ku sakitu ge pulangkeun ka ditu moal nyokot kitu. Kuring geus tabah nyang hareupan Rahmah lamun keur histeris kawas cara kitu harita ge bari ayem bae nyokot bungkusan nu dibaledogkeun. Ari gorehel teh bet kongkorong Rahmah nu dijual teh. Mah naon ieu teh bakuna geuning kongkorong balik deui dipulangkeun.
beri rewasion kudu mulangkeun deui duitna. Rahmah kalah nyentak. Pulangkeun deui keun teuing teu make kongkorong ge. Ke atuh kudu bener heula dudukna ceuk kuring. Bari ngadeukeutan ge kuring diuk sisi ranjang ngadaguan leler nu ngambak. Lila-lila nginghakna ngurangan tungtungna teu kadenge deui. Tuluy cengkat tapi bari nangkuban bae kuring nangkep harigu. Abong-abong ari kanu teu boga asa dikakaya pisan. Ceuk ieu ge pindah digawe teh pindah. Entong ngadudukan nu eueuh hasilna. Nu dimaksud pagawe pamarentah. Ke heula perkara pindah gawe mah. Pindahnya pindah tapi kakarek nanya heula perkara kongkorong geuning dipulangkeun deui. Heeh, dipulangkeun tapi cenah kudu dibayar 2.500. Kuring pungak pinguk. Dasar teu ngarti. Eta teh kongkorong ti ibu Raden teh heug cenah dicicil 10 bulaneun. Sabulan 250. Ke lain Rahmah ngajual teh ka babah nu di pengkolan teh nyaeta nu mata keheul ge barang sorangan kakara kamari dijual. Ari ayeuna mani kudu mayar sakitu barangna eta-eta keneh teh. Tangtu bae keur kauntungan nu boga duit bongan bae urang make heroi. Lain salah maranehna dagang teu aya undang-undang nu ngalarang dagang lain. Ceuk kuring hate mah atoh mun teu tulus tudah hoream unggal bulan nyicil 250. Kuring ngingetan keur sakitu kalina ulah nyokot barangku anjuk-anjukan. Mending ku kumpul duit seetik-etikeun tapi kakara gepok geus gantawang deui. Ku kumpul teh memang didinya cukup ngagaji unggal-unggal bulanna. Kuring teu ngajawab. Rahmah ngahanten deui. Keun bae teu perlu dibela. Ngan nu rada teu kaharti soteh meureun ku nu tara boga duit eta kongkorong. Kapan dijual ka Cina ceuk Rahmah ge ari koreleng ti ibu Raden asa sulap selip susulapan. Turug-turug badrag-rag deui ka leungeun nu kangenna jiga ngahajama panas nu panas baran. Rahmah diupahan. Mah poho aya kabar gembira ceuk urusan pagawe di kantor geus hasil taeun teh. Manehna teu ngajawab tapi ayeuna mah geus tenang kuban nyangigir nangkep guguling. Mun hujan teh mah geus ngahaeb kana raat. Urang baris narima rapel nu rada lumayan cenah. Bosen 2 tahun ka tukang geus nyebutkeun magarek naik pangkat. Mana buktina? 2 tahun ka tukang mah kakara diusulkeun ayeuna laksana jigana. Mending mun nya piraku teu nya. Piraku pamarentah bohong. Ditepas hareup bubrag sadanu garlut moal salah nu nomor 3 jeung nomor 4 sapantar tuda eta barudak teh lanceukna kasusul ku adina. Mah budak garlut beri rek ngojengkang. Keun bae aya lanceukna meureun disapi. Kuring teu tulus rek nempo teh gap deui kana kongkorong bari pok ngomong. Mah ieu kongkorong teh geus kuno. Engke mun nyieun deui urang ganti potongan ka ayeunaan. Mun liontina aya keneh mah beri buring has. Keun bae nu enggeus mah tong diinget-inget kapan dipake ngabelaan si bungsu bebayar dokter. Puguh hadena boga eta gariduskeun mangkaning mun teu buru-buru cek dokter ge berbahaya. Obat ge ayeuna mah nuturkeun duit mun murah nya teu mati. Tapi na nu gelut jigana aya nu kadese saurang cerik beri nerewelang kadenge disapih ku lanceukna nu panggedena. Nu cerik diupahan rek dipangmelikeun pepes tolan nu nyerikan di udag-udag jep jempe. Rahmah curing hak deui. Benar? Piraku teu bener ngerasa kalepasan. Tapi mencukup duit rapel teh kitu ge. Manehna ngajulal deui buru-buru kuring neruskeun. Tapi piraku teu cukup kata. Mun nya ceuk urusan pagawe pagar gede teh. Nu ieu mah urang pulangkeun teh nya kuring ngaluarkeun kongkorong tina bungkusanana. Manehna can ngajawab. Engke sore urang teruskeun
lebaran kemang teh rahmah ngahenen pepereman. Geus raat hujan teh ceuk hate kuring ngagelehe gigireunana kongkorong nurek dipulangkeun deui ku kuring dibalangkeun kana meja prak cenah ngaguluprak da teu dibungkus kuring ngalamun jadi panganten deui. Soal kongkorong jigana benang dianggap geus rengse para saderek eta carita lebaran anu kaliwat lamun kuring kudu nyaritakeun lebaran ayeuna nu anyar kaliwat make pelaku kuring jeung pamajikan kuring jigana masih cara kitu ngan aya nu perlu dirobah harga emas lain 80 tapi 150 jeung lamun kuring kudu nyaritakeun lebaran tahun hareup meureun harga emas ge kudu dikalikeun 2 kali per gramna. Tamat cenah pamirsa. Jakarta Syawal 1378. Wah tebih pisannya ya pamirsanya pangaos emas dina Syawal 1378 mah nyaeta cenah sabaraha ieu teh pangaosna teh 150.000 ayeuna tos 3 juta lah kirang langkung. Aduh sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.